Mang, beri ke mana? Bang, hiatan gitu nih naon eta? Wah, jangan manuk ngomong euy. Kemana gitu manuk Mang? Gua mak jog euy. Emang manuk naon, Mang? Jog. Jog. Oh. Kayak ge kuring tadi mangi manuk mah. Manuk naon gitu, Jang? Manuk galejra tadi ge Mang urang mangi mah. Wah, nyari jog nyana ge. Suka teh galejra. Lamun galejra urang boga. Wah, galejra mah Jang mah bener. Maka jeung mah bener pan manuk galejra lagi geus diislamkeun ku urang, Mang. Wah, siap. Urang Sunda wani ngadu ke Sunda. Naon, siap ngaulang wae. Ah, henteu imawi. Mane mah kos kolot wae mikiran resiko, Sep. Ah, henteu we imah teu mikiran resiko nih. Ukur mikiran akte kelahiran leungit euy. Sabab erek dipake daftar ulang sakola deui euy. Oh. Atuh Sep geus we kieu, Sep. Kumaha Mang? Bejaan atuh solusina. Tungen tadi balikeun lahir di we ka inu maneh. Urang Sunda wani ngadu ke Sunda. Mengajarkan tetebakan ya Amang yuk. Tebakan naon, Mang? Urang tetebakan dina sora hewanan. Ayo. Mang. Bang nebakeun sora hayam. Suara hayam mah. Oh, gitu. Bener. Sora domba kumaha? B. Itu suara domba mah. Aya sora monyet. Aya sora harimau mah. Tah, ini mah bagian asepeun, Mang. Oh, Ari kieu suara naon, Cing? Hei cewek duduk sama abang dong. naon teh? Eta teh sorana eta buaya darat. Urang Sunda wani ngadu ke Sunda wani diadu. Keur naon eta? Iya, Mang, ngaju gedang. Wah, ngajul gedang mah ulah dikitu Sep. Alusna ieu. Dikitekan sok gerak gedang mah. Emang urang kitu dititekan, Mang? Nya moal tuh udah lain organ Sep. Urang Sunda wani ngadu ke Sunda wani diadu hade tata hade basa hade rupa. Urang Sunda kudu maju ke Sunda tong jadi babu.